Oke, lamun geus perintah kakara. Udah disangka emang kumaha gitu di Indonesia lalakona, di Belanda teh nu dikaji lain kehebatan orang Indonesia, tapi nu dikaji teh ya ieu mistiknya. Orang Indonesia mah bisa halal liber teh ya diakui ku dunia. Ditembak ngebul aja payah teh diakui. Muar raja sihir datang ke Indonesia teh Amerika David jalamun di urang rajana anu dikagumi kunyana anu dibanggakeun kunya jamal datang atuh ka urang mantak datang ge kan aya ngendek dilawan apa henteu eta mah lain urusan datang ka urang berarti aya inohongna di urang sarua bae ngan teh dilawan aya teu usah ulah sebab bahaya. Tuh. Mana ayat cerita di luar negeri ayat cerita Nyi Roro Kidul make jilbab di urang mah Roro Kidul make jilbab saha cenah eta anak ente tadi urang mah kan neliti teh bagian pedagang neliti perdagangan perpolitikan neliti perpolitikan perkekebalan nu aya di TNI jeung polisi palingnya di samping teknis-teknis eta tetapi di luar negeri teh menilai ka urang kos kitu nama gampang teknis-teknis eta mah dimiliki ku unggal negara tetapi di luar eta aya keistimewaan Indonesia di Indonesia mah bisa nembak di imah atuh naonan nah bisa ditembak di imah ya nah tembak waing sia si eta tes tembak ini lompat sorangan neangan sakumaha beusi persanian jegeh teu di mana nu nembak eta kan nu hese lah cenah kiai mah dongeng doang atuh dongeng-dongeng geulana itu siapa aya atuh aya kading ieu Indonesia mah rajana teh Banten raja di Banten teh aya dua kekuatan hiji maung nomor kedua orai lain lalaga wari keur ngaringkuk bae orai di Gunung Garan ngaringkuk eta buntutna jeung huluna lamun nyana hudang tah Banten teh katutup kabeh mun nyana hudang hulu jeung buntutna teh ngahiji lain sa Gunung Karang sa Banten tek bari nyana geus kakarek udang doang aya naon emang cog gitu rame amat ulah ka udang ulah ka udang deui ada ngaringkuk lamun eta geus kaluar pan aya anu pawang anu bakal ngagerokan kukut aya naon saha anu bakal dicaplok na saha kiai nu mana da si eta heula lain masih kene sebab di urang mah baheula teh kan bentukna kerajaan sedengkeun hiji-hijina kerajaan inget kerajaan Yogyakarta tumbang, Surakarta tumbang, berbagai kerajaan tumbang. Ingat, Banten teu pernah aya sejarah tumbang. Tidak ada sejarah tumbang Banten. Apakah tumbang Banten? Kaya masih, kuari teh masih solid kerajaan Banten. Pokoknya asal guys, udang. Kau mana? Ya Allah. Urang ngikos gitu aja resepan tadi. Aju hayang pan perang. Aing ngarasa teu boga naon, embung pan perang. Atuh urang mah kitu bae. Ngarasa lemah.
ngan teu sambarangan. Ke di mana-mana sumur jeung sumur geus nyararambung cirina eta kakarak meunang dihudangkeun oray. Lamun sumur jeung sumur can nyambung moal maksudna kumaha geus kos kitu bae langsung nyaho. Langsung nyaho kitu bae heula. Cenah kieu hayang nyaho si mah dibere nyaho ge moal nyaho bae. Hesek sih mau otak nangan sajengkal. Tuh, iyalah. Aya sejarah. Sok taliti. Kerajaan-kerajaan Sriwijaya, kerajaan Fatahila kabeh, geus puguh Surakarta, Yogyakarta kabeh, termasuk Cirebon, tumbang. Tapi Banten teu pernah aya tumbang. Solid. Mantak kuari teh dipake kasieun huru-hara Banten. Cekelan Banten. Cekelan Banten sing ada ulah datang ke hudang. Banten hudang cilaka. Banten gede cekelan. Di puntayangan ka mana arahna cekelan Banten ulah kena hudang. Hudang Banten atuh geus nagara oyag. Ci. Masyaallah. Kahiji eta, dua mau. Emang eta TNI ngebogaan gitu lambang maung mana itu siapa singa we teu nyaho pajar jasinga weurang iya Banten lalaga. Negara mana, daerah mana, kota mana anu bisa ngahiji jeung maung moal aya lain Banten. Urang datang ke Banten hayang boga maung bisa ka imah urang. Urang hayang dijagaan ku maung imah urang atuh tinggal datang bae ka Banten ambalayah maung. Ye, negara maung teh kapan di Banten? Ieu nu ngaji ka dieu ge nu ngaji ka dieu aya maung karena nu ngaji ka dia mun hayang nyaho ieu maungan ngarupa jelema saha atuh eta aya mau urang ngobrol ganjing nyana sugan teh jelema mau geus datang nyana wacana kiai leg-leg bae ish urang leg-leg maung teh bisa disamat di Banten ngahariji jeung manusia maung teh di Banten teu tumbang kerajaan Banten. Masya Allah karim. Iya urang ngomong-ngomong maung di Banten waduh sing ade si aya maung jelema anu diajak ngobrol ku urang teh eta sugan teh lain maung wah marenya maung ji tak sing hade geus puguh aya maung di polsek polres eta mah geus. Ieu mau loba. Iyalah Banten cekelan ku ari teu beunang hudang Banten silaka Banten lamun hudang. Aya keneh. Lamun aya jelema make iket, bajuna hideung, calanana hideung. Ha sing ade. Eta udah bakal ngondang maung bersambarangan dia lemah tuh kos gitulah carita negara itu ya terketahui ku orang luar negeri. Belanda sangat mengetahui, Amerika mengetahui kekuatan militer rawat sabaraha Indonesia tapi kekuatan etan sebab sejarah teh membuktikan ketika orang perang jeung Belanda henteu gegeraan 300 tahun teh ngahaja. Lamun digegeraan ke narita teu bisa, tapi henteu. Sebab eta urusanna politik. Oh, iyalah Banten. Wah. Banten asal awas dia ku ngai. Wah, eta asal geus ngomong awas dia ku ngai. Aja dibere, aya japuk tenang. Wes, tenang. Ya Allah. Da ieu
wa tawaddun aranjeun kabeh mami karesep mika hayang dengan sakadar ngalawan nu teu boga kakuatan ya rombongan dagang tapi wa yuridu Allah mangharepkeun deuk ngalahirkeun haq dengan kalimat-kalimat Allah dek ditembongkeun kagagahan Islam wa yaqbada birul kafirin Allah dek ngamusnahkeun ka akhir para kafirin dengan tumbangna Abu Jahal tumbanglah kafir. Masya Allah karim liyuhiqal haqqa wa yubtilal batil maksudna Allah netepkeun kana hak yakni Islam wa yubtilal batil dek ngahapus batil yakni kufur dengan mudah Allah walau karihal mujrimun sanajan musyrikun mah embungeun tumbang kakapiranan sanajan musyrikun jeung mujrimun mah embungeun lenyap kebatilan tapi ketika Allah menghendaki gampang mudah urang berangkat atau teman demo mah lalagaan mah tapi lalagaan kan jadi sorotan dunia anu diperkirakan bakal 1000-2000 tapi ternyata jutaan manusia sanajan TV ngajelaskeun cuma sekian ribu sekian jutaan eta nangsa ngagerakeun buat tinggal jelema kabeh bae lamun geus digerakeun kabeh wah tuh Jakarta pinuh Tangerang pinuh kabeh ngagejebur ka kesedane kabeh ih maganing boga sejarah Jakarta teh kapan eta teh ngaranna baheula teh kerajaan Jakarta Banten teh kerajaan Banten Jakarta teh mangkaning dipimpin ku Banten sapira Jakarta mah ngan sakadar kalapa naon tuh Sunda Kelapa leutik kerajaan Jakarta teh ngan sakadar Sunda Kelapa tapi Banten mah kerajaan internasional New Zealand Belanda Inggris Arab Cina India datang nak ke Banten Sunda Kelapa malu mantap Jakarta kajin kena acak-acakan tapi lamun Banten geus sudah di benteng ku sadane Cisadane teh lain sakadar ngaran biasa nu mantap buayana ge lain lalagaan sadane ye atuh buayana ge nyana mah lamun geus ngamuk pawangna ge digegel bae buaya wadah sadar emang gue gitu pawangna dileg-leg bae asal teh akur baju kana tah ieu mah sejarah Tangerang teh ke kulang ke dongeng Tangerang gitu aya naonan di Tangerang mantap dipantau seputar kegiatan teh Pandeglang Serang Tangerang sangat dipantau luar negeri mantau besi hudang Tangerang Cisadane teh boga sejarah benteng Cisadane teh benteng Banten teh negara anu pinuh ku bentengan dua bentengan hiji bentengan zahir kadua bentengan batin benteng zahirna geus diacak-acak untuk diteliti ku berbagai mahasiswa baik mahasiswa dalam negeri maupun luar negeri untuk mengetahui sejarah benteng diacak-acak sakadar benteng zahir benteng batin masih kayak aya mentek lamun dek liwat ka Banten teh kudu boga opat salam hiji di Cikande eta kudu salam Cikande tah pas perbatasan Tangerang Serang eta ditu kudu salam assalamualaikum orang Cikande beres cak nyana waalaikumsalam edan sia iya geus kos kitu bae anu boga sejarah mah pasti kitu urang Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur dek ngadu jeung urang Banten lewat Cikande laas ilmu kabeh saha bae Cikande ke kukula dibahas tangaran Cikande teh naon eta Cikande
lewat orang di Cikande masuk kota Serang kudu salam deui. Assalamualaikum atut. Salam jakana. Aing di dieu di Jeroyo. Salam deui. Serang juga sejarah tuh Serang. Masya Allah. Tuh, asup lewat kota Serang, masuk kota Banten salam deh. Begitu orang datang ke kaca-kaca Banten, kakarak salam. Ketika orang keluar di Serang, salam deh. Lantaran di dieu loba nu ngageguh seantero Pandeglang, Rangkas Bitung, Lebakat, caricing di dieu. Banten teh ya lamun zohir mah kuari geus acak-acakan, batin mah masih kayak. Matak loba nu zarah ka Banten leungit. Leungit. Diris budak leutik mah kolot leungit, masyaallah. Teangan saminggu horeng kawin. Aduh. Aduh aya randau dia. Ya Karim. Lah ikir cerita perang Badar. Terjadilah pilihan kuari salah satu di antara dua. Ketika para sahabat milih ir tetapi dibelokkan ku Gusti Allah, kita milih nafir, harus berhadapan dengan pasukan Abu Jahal anu lobana 1000 bari, sudah diperlengkapi oleh senjata anu mutakhir saat eta. Sahabat hanya 300 personil manusia. Kecaritakeun mah kuari geus beuleut tekad para sahabat berangkat ke medan laga Badar dengan dijanjikan ku Kangjeng Rasulullah ulah sieun dengan tekad anu bulat, iman anu luhur, bakal datang bantuan ti Gusti Allah. Allah mah segala-galana, nu penting hiji liuhikul haq wa yubdil batil, sesuai jeung Allah dek nebongkeun hak yakni Islam, dek naruntukeun batil yakni kafir. Hiji eta insyaallah teh Kangjeng Nabi. Walau karihal muslimun, sanajan orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak suka dengan tumbalna kekafiran, tumbangna kemusyrikan. Tadap urang diperintah ku Allah cek Kangjeng Nabi. Siap. Mulailah gerak para sahabat ke medan laga, melanjutkan instruksi Kanjeng Rasul dipandu ku Gusti Allah. Tastaghithuna rabbakum wallahu a'lam bissawab.